Ulah inget bae waktu harita Agus Junara jadi bupati, kemudian nyana diondang, nyana hadir. Salah satu ucapan nana nu nyentil ke para kiai, cek nyana perayaan maulid dirayakan, perayaan haul dirayakan, wali-wali disebut, tetapi kenapa cek nyana masih demen pakai Samarenda, termasuk kiai yang ada di sini yang melaksanakan haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Saya tahu kiainya masih seneng pakai Samarenda. Kukula dicatat di hati kula tepoho datang kakuari. Begitu kula kapanggil dari jeung Agus Junara, sasalaman 4 mata mau diceritakan di mana-mana. Kukula diceritakan sasalaman. Sebentar lagi Pak Bupati akan dihinakan oleh Allah, sebab sudah menghina wali-wali Allah di tempat orang ramai. Jangan tanyakan ke Agus Junara, ngariku keneh kuari. Kula ngomong 4 mata, ente di nol baja lemah, sebentar lagi akan masuk penjara. Kula mah ngomong gitu ge padahal mah teu ngadoakeun lillahi taala, demi Allah henteu. Aita ngomong gitu ge kalau pasang ngomong eta mah. Heuh kalau pasang ngomong. Begitu Agus Junara tek masuk penjara. Ya Allah, ya Rabbi hampura abdi teu ngadoakeun Gusti. Eta mah kalau pasang ngomong karena nyana teu menghargai kiai-kiai. Karena nyana teu menghargai wali-wali, karena nyana teu nyahueun kumaha hatena para wali Allah. Ulah neuleuh samarendana, ulah neuleuh jubahna, ulah neuleuh naon kitu ngaranna sorbana, tapi nyana can nyahueun hate-hate jelema. Lamun neuleuh jubahna, neuleuh sorban, neuleuh samarendana, katitu atuh kabeh ge jelema. Berarti anggapan nyana wali teh jelema rudin kos jelema tukang kitu sol sepatu. Salah, eta mah satu perjalanan. Nges datang ke derajat nama atau tamu urusan Allah kaditu nama. Nyada teu baca Imam Syafi'i, nyada teu maca para imam mujtahid, nyada teu maca Tuan Syekh Abdul Qadir, nyada nyentil para wali, para kiai. Kukula dicatat di jero hate. Cilaka sia teu ngarti kecuali sia haju nanya ka aing sia. Kieu cenah kiai sombong amat. Kanyana aing mah sombong ge ka sia henteu. Kula kapanggih deui jeung bupati sasalamat tek. Bapak Bupati sing hade engke bakal dihinakan ku Gusti Allah. Teu ngomongnya. Termasuk aya catatan di jero hate kula Pataju Sobiri. Aya di jero hate kula waktu nyana namu ka Abah, kurang sopan nyana ka Abah. Ngan moal dibejakeun. Hina sia bakal. Awas ya, teu nyaho Abah aing. Adi carek-carek aing bener. Ye, aja anu ngomong camat. Emang abah sia naon? Henteu naon sih. Ai sia teu nyaho mah. Lamun nu nyaho awas je teu nyahoan. Catat di jero hate kula aya catetanana hiji-hijina pejabat. Kula lamun kerja pejabat kieu bae dicatet omongan-omongan hate henteu sia. Awas ya, abah aing geus nurunkeun ilmu ka aing bisa ibadah ka Gusti Allah ti abah aing ala kadar-kadang sok khusyuk teh ti abah aing sia teu nyaho, sia teu nyaho. Dicat bener. Lain lalakan si hade. Orang menyeritakan para wali di zaman Syekh Hidayatullah atau nu anti ka Syekh Hidayatullah. Orang nyeritakan para wali di zaman Syekh Maulana Hasanuddin nu anti Syekh Maulana atau Ambalaya. Ulah jauh-jauh di zaman Gus Dur nu anti Gus Dur atau Ambalaya. Kuari zaman Habib Lutfi atau nu anti Habib Lutfi atau Ambalaya. Jelema na diantikeun mah biasa-biasa bae. Atuh komuga kula mah lain wali lain solihin si uci kula mah. Nu anti ka kaul atuh Ambalaya di kulon aya di wetan aya di kidul aya. Haju kula narobat henteu kula mah ngahormat bae kanya nyaho kula kiai anu anti kula. Nyaho pejabat anu gregeteun ka kula. Kula mah tetep benteng teu bendu. Lamun bendu moal daratang haji ka dieu. Terus terang bae mun bendu emang nang saya daratang haji ka dieu. Emang dipanggil diundang ku aing atuh henteu. Atuh sia bae naonan ka dieu. Je nang Allah telan ngaji sia batur nu bendu pek bae. Tuh masalah teh nyahueun hate kula nyana. Hanya istriku yang tahu hatiku. Iya, ketika aku lapar istriku tahu. Ketika aku pada sakit badan istriku tahu. Ketika kelihatannya rindu istriku tahu. Siapa masuk ke situ? Masya Allah. Nu mantap kiai baheula halarebat urang nyaritakeun Mama Bakri, urang nyaritakeun Ki Haji Abdul Halim, urang nyaritakeun Abuya.
urang nyaritakeun Mama Oco, urang nyaritakeun Ayah Banjar, Harare Batu Kuari muridna saantero, urang nyaritakeun Patul Muin berarti Banjar. Urang lamun nyaritakeun tentang Jamul Jawame berarti Mama Sujai. Lamun urang nyaritakeun tentang Syamsiah berarti Mama Syatibi. Lamun urang nyaritakeun Ukudul Juman berarti Mama Oco. Jadi kan boga jalur-jalur dan mual keluar tidinya jan nyana nu mimiti ngembangkeun. Kok hararebat amat sih Riyadho? Atuh Riyadho nanya nama. Barang geus jadi kiai teh isin di kiaikeun. Barang geus jadi kiai teh beuki waro. Barang geus jadi kiai teh bener-bener beusi teu akur dikiaikeun ku manusia ke ku Allah mah pajar lain kiai. Geus beuki api kebelah dia nang sing jelegur Mama Bakri Pohara Jasa. Ningali zohir nama biasa bae jeung kolot jeung budak biasa bae. Tetapi batinna Pohara Jasa. Kanyahoan batinna Pohara emang kumaha? Kiai Jawa Tengah deuk dajakeun hiji masalah ka Mama Bakri. Mama Bakri geus nulis ti heula, can aya HP, can aya telepon pan harita mah. Nu bakal ditanyakan 10 masalah geus ditulis ku Mama Bakri. Masalah kahiji anu, masalah kedua anu, masalah tak teundeun di dinya blek bae. Begitu tamu datang, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Mama ana di tukang bae kieu, barang di dieu. Masya Allah, nu deuk ditanyakeun ku urang ieu. Waduh, geus teu kudu kapangijeng jelema. Atuh, berarti kan jago jasa. Ya Allah ya Rabbi, eta Mama Bakri lain leutik tuh bagus sedak Mama Bakri urang kulon aslina jago kuat Riyadhona. Lamun Mama Abdul Halim hebat jasa Ki Abdul Halim kunaon kahebatanna? Carita kahebatanna eta Jamul Jawa Mama kitu prawira ngaji Jamul Jawa mah di dinya Mama kitu Abu Yadim Yati Cadasari ngaji di dinya Abah nu sok mawaan kitabna tah. Eta teh lain jago ngaji nama geus teu aneh, tapi kajagoanana ketika jada lempang tasbihna ragag di rel kereta api. Ieu kereta ti Jakartakeun ka Rangkas Bitung, deuk ka ditu ka Panegang. Aya tasbih di dinya ngoser. Kareta ngoser. Masinis ge kaget, ieu jurig naon cak kana ieu. Tidak ke barang di dalam Masya Allah ayat tasbih tuanian nyokot tak atas besieun cieun geus masinis bebe jauh masyarakat dulur sahaya nu ragag tasbih coba saha begitu tadi beja-bejaan Mama Abdul Halim oh tasbih kula sokot ku Mama Abdul Halim tek kareta maju coba tasbih Haji Pendi tasbih Haji Pendi mah datang ka leungit deui datang ka leungit deui bari leungit tasbih teh nya nambah uga tasbih barang kan tilok dicekal aya leungit mah tilok diwirid ai tasbih diwirid mah tilok leungit atuh tasbih leungit masyaallah lah cek nya jeung Allah ieu hitung-hitungan amat sudah sia tambah dalil Muhammadiyah mah kos gitu ngomongnya. Apa itu ahli sunnah wal jamaah nu? Kenapa pakai tasbih sama Allah aja hitung-hitungan sakena teh. Je, eta Muhammadiyah tah kos gara itu mah. Lamun ngomong jeung mah ka dia sia. Sungut sia yang disoekeun sia. Tungtung nama urusan tasbih bae gelut. Kunaon eta bisa hararebat kitu Riyadhona. Henteu sambarangan barang dahar ieu ti saha ieu ti pemerintah oh bikeun ka batu embuk kunaon bisi kaganggu kanikmatan ya Allah ya Rabbi Masya Allah Abah Bapak kolot nitoha berarti terus jeung sejen yu urang ziarah ka Mama Abdul Halim jaguru sedengkeun nyana karesepna teh terinasi di pais karesepna tanyana meuli lah ka Tangerang terinasi barang geus datang ka imah ngahulang becek dana bo urang jauh-jauh mawa terinasi maning urang mawa gabus jeung kakap
ujung Jamal Jamahal hargana ge balik deui ka Tangerang langsung meuli Jamal meuli gabusieum kakak bude dibawa geus bungah bae kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beres dibikeun coba terinasi nu di imah mun dibawa ka dieu mama bunga cek abah teh kanyawan we teh terinasi geus aya dibungkus dek dibawa tuh kunaon mau kos kieu cek ada teh geus dibungkus dek kita dibawa tinggal mawa doang ditinggalkeun naonan cek teh eta saha nu ngabejaan naon eta riado amanya teh riado teh hartina ieu mawas diri tah ngalawan nafsu ngajar nafsu makin dikiaikeun makin inggis makin dikiaikeun makin hati-hati kuari lain gitu ke mana kiai naik aing bisa jadi mama kieu baheula kiai malu naik cegah tinggal murid seri isial da guru tolol menang setahun kali jadi assalamualaikum mama sia teh nyawa perkembangan aing geus jadi buya geus bingung murid geus bingung murid tabaheula babeun dikiaikeun isin dimamakeun isin beusi teu akur julukan masyarakat jeung Allah isin gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala di negara demokrasi jadi wali atau baik-baik masalah